got the truth and money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dieu abi bade ngadugikeun biografi ngeunaan Raden Ayu Lasminingrat. Raden Ayu Lasminingrat teh nyaeta putri cikal pasangan Raden Haji Musa sareng Raden Ayuria. Sabot zaman kolonialisme atikan kanggo bumi putra jeung bumi putri kalawan politik etis teu acan barobah. Mangka Raden Haji Musa ngadegen sakolaan di Eropa. Pamarentah Hindia Belanda kawanohan sae jeung bapa anu ngasuh Lasminingrat ngajarkeun dugi mahir kana sastra sareng bahasa Belanda. Tahun 1878 Lasminingrat ngajarkeun barudak ngangge buku bahasa Sunda tuluy ku anjeunna teh diabuskeun bahasa asing anu atos disaluyukeun. Tuluy dina tahun 1807 Lasminingrat ngadegkeun sakola kautamaan istri di lingkungan Pohangan Gamelan Pandopo Garut. Salanjutna tahun 1811 sakola anu ku anjeunna didirikeun teh dipindahkeun ka Jalan Ranggalawe. Henteu disangka muridna teh ngahontal 200 jalmi. Sakola ieu akhirna menangkeun pangesahan ti pamarentah. Tahun 1848 dina usiana ka 84 tahun Lasminingrat ngatungkeun sarta terus dikabumikeun di pengker Masjid Agung Garut. Tulis cita-cita sareng perjuangan ngawujudkeun atikan kanggo kaum istri teh diteraskeun ku wargina. Sakian ti abi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.